punten sim kuring teh nembe uninga ye rehna paku teh kagungan bojo anom di Cipeundeuy Subang wengi ieu teh nyusul bojona teh tadi keukeuh da kudu amprok jeung kuwu cenah salaki aing geus cureun ningalkeun we cenah teh datang deui coba ka dia teu pamajikanana coba kuwu teh baheula aku masih emut kene teh udah 85 ya Allah mayar 6.000 emut kene teh di jalan sisi jalan mayar saung 1.000 mayar wingi 5.000 gening sia bebeja di dia aduh aing teh kabok we ieu bebedah loba jelema aduh ari mayar kalati balik coba oge ari wingi 1.000 ari saung 5.000 aduh udah dibejakeun di dieu masalah dibejakeun teu kebeuli lipen acan 1.000 mah kuat belaan make daun jati aduh ieu ulah di dieu geus tuh aing mawa ka Bogor bisi nyarekan lain hari kuwu harita keur ka Ece mayar 6.000 karasana kumaha aduh eta mah kungaliang dicobaan aing ning sia inget kene di mangante jeung aing harita tugas nyaho eta mah liang kalajengking di asupan wae aduh aing euy keun we hampura da baheula mah sakitu mayarna urang teh 1.000 nyaho berkesan teh kasih kuwu musuh kuat alabatan main smackdown kumaha gitu eta mah sauge meuli kadoyong yo ribut asli mah dibintihan we abdi teh kudu teh main bintih wae alabatan hayam jago naladungan ngeta dihampura ka pamajikanana tuh ibu hampurannya memang ibu ku abi heula yo ganeng ulah ngomong kitu sia teh ka Bogo aing ngaman ka Bogo aing mangkaning mana mah malen wae ibu pakuwu mah malen apa ke malen ngadua kalian nanti lu kalian opat kalian pentil ku acara roplok aing mah yo aing teh da peda awak sia badag we ayeuna mah kapake aing leutik aing boga ka Bogorna hayang apa sia oh nya badag soten ayeuna pauna aing dan ulah riweuh nya ka Bogo aing ayeuna ka dieu deui nyusul leutik mana coba mana ka Bogor aduh eta sia ieu ngaran ning kikitu anu sia nek ning kalau kang nyusul atuh duh ai si Lesti kudu aing lah ieu kamu aing dah ieu teh jelema sahangaran yuk aduh nanya sahangaran heula kela coba ka dieu kaharep nyari panitu tencong tanya lah tes eta hulu na juga toa masjid hulu na juga toa masjid taro sahangaran ya lain ari ieu jelema apa botol kecap leutik aduh tuh sieuna banget tuh kali kasieun ya sahangaran cenah ieu ngaran ieu ektur ieu kan culak cenah poe sekedar kolecer meureunnan kala cicing numput lain urang dieu baheula turunan naon anu hiji nyetak si Goyuy nya juga gorila alam dihina ieu nomor kosa bareto nomor kosa ya eta ya aya ngapal anak menang merkosa ya mana ya tuh kada yo ya tengah dia teng ya ya
membawa Eh, men seret wae. ya, bisi hayang apa tambah pasia. Menang Lain, ai merkosa mungkin rumah gacung. alas yang ngahina teringat terletik mah kurang maneh teh di ais. Apaan tadi cenah merkosa ini di ais. Atuh ai narasi berpikir teh kudu sarua. Baheula keur ngora Aya teh kumaha judulna ieu teh merkosa apa di ais? di ais bari diperkosa. Kumaha di ais itu? Cek jelasin cek. Anak merkosana saya kena kima juga rek laput dilangot tuh lah di tempuan heula. Karena rese juga. Maneh ya kabogohna deui. Ya heeh. Kabogoh si kuwu edan. Iya, lain di ngaran teh kok juga batu batre awak teh. Hayang apa ngaran? Oh, ngaran saha? Lesti. Buset. Lesti KDRT. Siapa banget ke Lesti banget pejiat ke juga naon juga salah baik kami Lesti aduh Dina padahal geus boga si Pia. Ya heeh. Lain susu. Soalnya Lesti juga gantungan kunci. Kulupat halapi kulupat Aduh banget juga talawen kas sama Ulah dihina dina sote ayeuna peda geus pedet. Mana teh merkosa teh poho 7 kali. oh ngan mah Kayak dia teh Lesti diperkosa ku si kuwu di mana? Neng. Neng anak munding meureut neng. Kuwu teh ulah yang kekerasan itu teh gerak kita. Ya. Kare. Hai. Iya. Suasem. Tadi we nu putus. Tadi naik apa-apa tuh dibuka terus jagung kurang penek. Anjir. Ada. Yang mana fotonya ku iya yo. Di mana mun pae ge makam sing makam oro. Ya. Ayo sikat. Dongeng monyet. Lesti Ya, dengekeun. Diperkosa ku si kuwu di mana? Hayong terang. Heeh, hai nyaho. Ini apa? Aing nanya sia teh. Bukan apa? Kapan aing ge bohong. Apa tadi diperkosa ku si kuwu? Bebeja ulah. yakin lah orang masuk tara ieu sok jujur urang nu nyaho malah. Saha sia? Ah, bener harita kumu diperkosa di kolong truk aja nyaho. Ya, geus ukuranana si kuwu bobogana gede leutik. Asa nama teu apa? Eta nama. Da apa diperkosa make naon gitu? Ai kitu diperkosa teh kumaha deui? Ai mane apa? Kalah nafsu. Ya Lesti. kalau nafsu kanu aya euy. Aduh. Ari mah jeung mah lain. Ya teh aya jelema sakapeung. Lain mama daging jadi. Jelema mah kudu gede kos urang kos kumu. Lain daging jadi setan. Kira-kira disebut daging jadi. aduh anjir Laket aja. Ya. Ken bae. Aya mah. Ya. Kuwu. Urang ulah ngahakana beli mana teh kos kitu tah. Kana rarain neng. Aduh. Naik itu kumaha deh? Era tuh sia teh. Era kumaha? Tuh saha tuh? Ai kitu teh apa? Ya, bisi hayang apa mah ya teh dileutik teh jeung urang. Ya, security. Oh nai. Di ditu teu bungkul, di ditu ketak di aya por jantungna pindah ka tonggol ayeuna. Ya teh jeung urang teh leutik bisi hayang apa mah. Nya dileutik. Halo. Dele eta Arek make disingsat keur sagarupa. arek diperkosa Indonesia. Ulah suasa eta teh. Saya aing kakareng ningali awas wae hanya ka papangih deui mun bareto teh.
Agi itu kumaha baretok. Emang kamu sama aku ada apa? Nah, siasat. Punya corona. Aku juga pernah kok dekat dengan kamu waktu itu. Tas ya. Waktu itu kan kamu minta lagu sama aku. Tas. Tuh kan itu betul. Terus aku tulisin aku lagunya. Ya kan? Tuh lagu tadi itu. Nih, kita kan pernah nyanyi itu bareng waktu itu kan? Iya. Satu rasa dalam cinta. Alah. Aduh. Warna
Alhamdulillah. Kali kelah. Gas. Kesurupan. Amankan kesurupan. Gas api. Alhamdulillah. Gas api. Apa deh? Ya, sok. Ya. Sok. Ya, sok. Iya, oke, kebayin. Kebayin. Nah, sok. Nah, apa? Mangga. Ya, sok. Kepengereula calik. Iya. Aya pemain bola anyar ya. Mana mikna? Gagah ya budak. Buka senalna. Kalau itu ninggalin. Mikna cek. Kurang cek. Kurang tarik. Kurang tarik. Salam tuh ka penyanyi. Siapa tinggalin gelis nyaho aing sia. Banget nges beda sia. Turunan si kuwu sia main nyaho. Salam kanu penyanyi. Oh, waduh. Ngomong nu jujur, penyanyi aing gelis teh. Gelis. Anjir. Kulitna na kumaha kulitna? Bodas. Anjir. Beungeutna, irungna? Mancung. Susuna? Bodas. Cek aing geus semua beda jeung guna ya. Ayo cek heula, kudu diajar pinter. Mik deketkeun ke dia. Cek. Cek. Hiji, dua, tilu teruskeun. Hiji, dua, tilu teruskeun. Maksud teh hiji, dua, tilu teruskeun. Sok. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oh, beres. Sangaran sia. Arka. Waduh. Di mana lemur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan. Jauh-jauh teuing saguling. Aing teh eta teh kalimat bahasa baheula. Lemur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan, lain nanya Imas ya di Banjar aing teh. Aing nanya ya. Di mana sih lemur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan? Saguling. Di belah mana sia sagulingna? Belah desa. RT sabaraha? RT 3. Saha atuh RT na? Duka. Ai presiden Amerika saha? Duka. Presiden Republik Indonesia saha? Saci. Aing nanya ka sia saha? Sacing. Presiden RI saha? Jokowi. Weh, bener. Aing ke nu neruskeunana saha? Prabowo. Weh. Hidup Prabowo. Weh. Penta duit lah ketua fraksi serta budak. Oh. Iya ketua fraksi Gerindra mata eta adur peci. Oh. Terus. Eueuh teu meres. Geus tenang geus gampang duit mah. Oh rek bere Pak Haji geus. Oh ku bos Pak Haji. Oh, beres. Sakuan, usaha sia teh jeung aing. Bener. Siap. Cicing. Ai maneh lamun nek engke geus gede nyeun surat jang sakola ka presiden apa ka RT? Ka RT.
Aisyah kunon ka presiden nyaho ngaran RT henteu. Memeh ka presiden ka RT heula teu. Ya, Jadi saha ketua RT? lupa. RT sia RT sabaraha? Tilu, Saha ketua RT na? luka, RW na? luka, Ketua RW sia saha? tetera, Kades kuwu. kuedan, Bener. Oi pelebah kumaha? Iya. Sebutkeun kuwu edan kan? Sebutkeun 5 kaedananana. Oh, kuwu sia teh pan edan. Naon tah 5 edan kuwu sia teh naon wae? kawewe wae, Hiji kawe wae, kedua kedua naon kawe ngusap, edan kedua nguseup katilu tadi abu, oh gede amuk ku sia sok ngamuk ngamukna kumaha sok contohkeun sia sok cekelan mik ku sia ngamuk imah longsor 5 sok ku ngamuk sok ku sia contohkeun sok pirakeun sok ngomong ku sia sok yuk ku sakuling rek ngamuk pada dewan main catur wae, saha nu main catur dewan, oh dewana main catur eta mah di Purwakarta ku aing kanyahoan ya budak ieu nyaho update pisan sok dibeli tuh nah beak kabeh pelawak ku sia sok awas ieu protes masyarakat sebab buka kuedan ngamuk lompat ke dia lompat sok ngamuk kuedan dewana main catur wae, terus nah isi ngapalkeun heula ulah ngapalkeun aing ngamak masih ngamak make teks ya teh mundur oh emosi ningali susu emosi oh emosi oh iya mah kudu make kenang emosina iya ngaranna Arka oh Arkawi sekarang naon Arka naon arka doang, oh. Iyo Raden Arkawijaya anjing halus kala mikna tun heula tun anda mikna ke cokot mik di dia nah ya poin siap nah aing ripu nya mayar aing ngabodor ongkoh nah aing hirup teh kieu teuing nya aing nu manghiburkeun batur pada aing hiburkeunan hirup teh nah engke langsung ngomong ka dieu cicing heula encan sapraptanipun ieu Raden Arkawijaya katingali encan sia teh ngajedog cicing mana nek kiluan hai ka dieu aya sia kiluan cicing heula iya seniman sakapanggihna teh ya sumangga ieu Raden Arkawijaya leres anjeunna teh nafsu ngagugudug amarah teu kawadaan kumar imah nararubruk encan diperankeun si encan cicing heula cicing cicing ieu teu menang seri aduh dibalik eta tas benerkeun tas duh aing mah pakai kanyut ayo kanyut cabak heula aya Raden Arkawijaya katingali ngagudug-gudug amarah nafsu ngagudug amarah teu kawadaan ningali imahna sing curalit anjeunna gogorowokan pari lulumpatan di payuneun kantor desa Sakuling sapraptanipun Raden Arkawijaya tumiba nah sia tukang kenang sia cicing wae carekan carekan tukang saron ngajar do gua carekan
sia teh ku aing titah nyarekan ka dia sia teh ka dia ieu ulahnya bakal kanyut ya eta tukang kenang jeung tukang saron teu kompak ku sia carekan sok carekan Nyengban. Aisyah naon Alon. Aisyah ngomong naon dengekeun ceuk pihak ku aing ka dieu sedang ngabodor ka jeung serikeun sia kari dengekeun ya tak dengekeun pamimpin teh nu kieu kabeh rakyat potensi bisa digerakkeun jadi pelawak hebat penting ieu kitu kelola aing teh nitah sia tukang tukang saron carekan teu kompak jeung tukang kenang carekan sok Ubet. maksudna kumaha ngebet kumaha ya aing nyarekan kieu hoi sia nu paralek digawe teh honor geus dikirim ditransfer cikeneh kunaon sia teh teu kompak tukang saron jeung tukang kenang gitu Alon, Mam. Nah, jadi hirup ya penting ya hei Dani Jagger ka dieu nulak cangkeng gagah hei tukang saron tukang kenang sia nu paralek sia teh ku aing sia gaji cicing lah tong maju kira jadi terame udah cicing lah kepala desa ulah ngiluan ieu panggelin panggungna ya ya awas ya lamun Awas anggut. can ngambek hei tukang saron tukang kenang ayo Kang Budi euy Aya Gudi. encan cicing sia nu paralek sia manggung teh balik carekan gua aing sok ngomong Kang aing, yuk aing. sambarkeun carekan harus sambarkeun yeah ya mana sambarkeun carekan tutunyuk karunya lain karunya tugas di aing rajana penting ieu sia teh badega teh kumaha carekan sambarkeun Yang ada, naong. Aya kepet aing. bener yang dikepret ku aing alus gitu atuh geus alus nyarekan sakali deui nu tegas nu gagah nyarekanna oh so hei tukang saron tukang kenang sing bareleng nu gawe dikepret ku aing sia kabeh Alon ke aya toko tak anjut. Aisyah ngomong naon aing dengarti oh ngajak gelut hei tukang saron tukang kenang urang mana sia aing nyaho sia urang Majalengka nuju urang Sumedang